karerok abah aing nitipkeun ka aing deui yo taneuh mahanya parusing aing nya aing teu boga motor deh si ku aing jual bae yeuh gati-gati amat. Kecainya cai can aya keneh bae ya jauh-jauh ka susukan dahu mandi mah keneh bae cai ieu mana capek doang deh ge geus mah jauh. Woi keur naon dia cuy Aing keur nangkon kebon ih dia di leuweung bae bah asal aing meuli motor hah nungguan kebon saha boga ke abah aing abah dia atuh mending dijual bae ari ieu mah ya aing ge nek yo heeh geus mending jual sanu hayang ya perasa aing mah anu nek meuli masih Junaid eta bisa jual bae heeh nang dia boga nomor HP si Junaid tuh perasa aya ya di dia heeh telepon bae mah jeung poin teleponnya heeh kayak lamun ieu titah ieu nya tah ka dieu heeh nek dijual kitu kebonna kayak orang ieu nya ieu aya tah nomor nama tah telepon geus kira nih oh nyambung ieu udah sih halo Junaidnya lain ya sin cuy ya ngomong nama nek jual kebon ya kayak lamun ieu bisa ka dieu nya kayak lamun ieu disaung teh ya disaung kayak ditungguan disaung di dieu kayak lamun ieu dia ka dieu bae nya kayak ku aing ditungguan jeung sin cuy di dieu disaung Kasaung aing nya kasaung. Ditungguan disaung ka dieu aing jeung cuy nya. Oh sin cuy hayang meuli motor bae yeuh cenah yeuh. Engke ka dieu bae nya. Oke. Sip. Ngomongna mana ka dieu? Ngomongna mah tadi geus dibel teh ada ka dieu eta. Dina kira-kiranya laku bareh eta taneuh. Perkiraan mah luasna sabaraha ta? 1 hektar. Oh, pas laku lah 20 mah, 20 ka luhur mah. Sugan bae meunang motor, bae aing motor. Lamun kurang yo ku aing jual deui aya keneh. Aing boga. Geus ieu bae ke. Ka sawah meureun. Kana si Black cenah pananya aing cenah si Ucuin rek kajual taneuh eta. Ayo ka ditu. Sampeurna ka ditu yuk. Yuk mah taneuh si Ucuin rek dijual teh. Heuh endek cenah ja manehna hayang meuli motor bae. Oh, berapa hektar dijual? 1 hektarnya. Tanya bae ta coba hayang hektar. Di dutan baraha? Aing hayang nama 20 juta. Aing 25 juta masa aya cash yo. Mun kurangnya kayak di aing tuh 4 lemari keneh duit mah. Tenang bae, naon dia mah. Mending periksa heula yo tadina. Ayo. Urang pariksa heula yuk. Yo, tenang yo. Yo 1 hektar lah. Anjir batangna puro dong dia adalah. Ih, ya. 1 hektar ya beneran. Bener. Terus di kumaha yo? Aing lamun bisa mah di per kilo yo. Edan dia di kilo. Aing sakit pertama. Bisa meureun. Tuh bisa dia, di mana aja 5 per meter. Terus kumaha yo? Dan bisa mah iko aing di kilo aing mah. Dia mah edan, itu bisa dia. Yang penting orang ngomong kondisi bae nya. Yang penting orang kabeli kopi salamari bae urang. Cocok. Heeh. Yang penting orang bisa ngopi bae. Heeh. Pada pusing dia nya. Jokonya beli ya tanah dia. Karerok aing mah nya. Ya 20 juta aing saya ya. Geus lah aing. Kan kitu dia mainan. Aing hayang meuli motor aing. Saya duit mah ya cash ya. Dia. Wah. Beh. Dia lo duitna. Yo, geus pas yo. 20 juta yo. Nya. Nya. Deal. Siap lihat yo, jatah Daria. Woi, dia aja geus ngajual tanah mere duit 2000 mah kananan ieu meuli rokok jeung kopi ge dia moal nyukup ieu. Geus ting cukupkeun bae meureun. Atuh aing moal ngarokok jeung ngopi ieu mah. Eta bagi 2 lah. Dia geus kayak taneuh ge. Lah bodoh ulah ditulunganteun yeuh naon jelema pelit ieu tah mah. Dia mah ih. Geus yeuh we tinggalkeun we ulah dia. Ujung si tamat tala dulu. Ayo. Aduh. Eueuh tamanan jelema pelit ieu.